urang ge nyaho bos lah ai masalah mabok mah ku nagara dilarang ku agama diharamkeun kana awak ruksak ngartos. Bener orang mah teu salah teu nyalahkeun agama teu salah nyalahkeun aturan tapi rarasaan aing nya bos nu bodohnya leuheung kene aing mabok teh aya cukang lantaranana minuman keras aya nu leuwih parah tibatan urang bos naon anu mabok tanpa minuman nah aya mabok jabatan mabok kakawasaan mabok kadudukan teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan kadudukan kapangkatan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos tong dikeprokan lah daleng japati aing malah eta teh muji sia teh satuju teh kudu muji aing mah teu hayang dipuji hayang disawer aing mah gampang ku Abah Haji Rono engke sia teh bos da aing cikian sote bos aing mah rumaja bos jelemana tebleng ti baheula bos jauh tina agama bos nah teh sakola maneh kaburu dieureunkeun sakolana bos nah bogoh ka guru aya eta mah pugu bola mah bos aing keur SMP aing mah geus beuki udut bos geus beuki udut nu matak tinggal koropok dua bos ya bos punglak aing bos beuki udut kumaha beuki udut bos aing teu kuat sapoe dua bungkus sabot keur sakola eta diajar aing ngomong ka guru izin aing rek bos nya sok atuh jig init ka itu derik-derik aing init aing asup ka WC ditulakan pantogek dia aing pelenyun we udut bos kacanduan sabatang dua batang tilu batang nepi ka satengah bungkus eta meletak aing udut guru meureun nyangka ka aing bisi maot bos datang ka itu diketrok sete udin manehna dilalat teuing ka aing deh bos bener percaya diketrok din buru sete kenaon maneh keur pak nah sia nepi ka ngebul apan na haneut keneh bos wajar teh diseupan ngan aing kapanggih sabab enak bau samsu bos ampun ya gitu bos kape oke marukana nu matak teh oge bos rumaja aing mah jauh tina agama jauh tina ilmu matak kieu wae aing nyekek botol bos baheula mah aing mah kieu bos salat lain